Assalamualaikum, wilujeng tepang deui wilujeng sumping dina pangajaran basa Sunda materi padaran kanggo kelas 12 SMA SMK Tanapi Sudaraja. Padaran atawa deskripsi penjelasan aya tradisi masyarakat Sunda anu ayana di Kampung Kuta Desa Pasir Angin Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis ya. Loba larangan atawa pantrangan di Kampung Kuta teh salah sahijina pantang nanggap wayang dilarang lamun aya nu hajat hiburanna wayang. Terus dina segi bangunan imah teu meunang make bata jeung semen laranganna teh. Salajengna teu meunang tatangkapan atawa hiburan lamun aya nu hajat. Terus aya oge nu disebut istilah leuweung tutupan. Salajengna teu meunang ngureupkeun mayit atawa jenazah di lembur kuta. Terus teu meunang deui ngaruat lembur atawa ulang tahun lembur. Tah eta tadi tradisi nu aya di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Salajengna urang mikawanoh atawa mengetahui perkara tradisi. Artina adat kebiasaan atawa tali parantina turun-temurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumpuhan masyarakat. Jadi adat kebiasaan teh masih dipake sanajan geus zaman modern turun-temurun ti leluhurnya. Terus salajengna tradisi teh kaasup karena ulikan folklor asalna tina kecapok anu hartina kumpulan atawa gunukan jeung lor anu hartina tradisi. Jadi folklor asalna tina basa Inggris. Istilah lainna nyaeta adat kebiasaan anu hartina tata pola anu angger tur turun-temurun ti hiji entragan ka entragan satuluna minangka warisan anu dalit jeung pakumpuhan masyarakat. Terus dina kahirupan masyarakat Sunda tradisi kebiasaan teh nya dalit pisan patali jeung upacara daur hidup atawa siklus hirup ti mimiti kakandungan atawa hamil, terus lahiran atau lahir, remaja, laki rabi atawa berumah tangga, nepi ka maotna. Oke, di antarana aya adat nu nyiram atau adat namina teh hamil muda nya, aya adat ngariksa nu reuneuh atau anu hamil, aya adat ngariksa nu ngajuru teh nu lahiran, terus salajengna aya adat mulasara Bali, aya adat sunatan atau nyepitan. Yah, mangga lengkapna tiasa ningal dina buku pake. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun.